Alhamdulillah ya Bu ya. Makanya Bu ulah bosan-bosan ngaji Bu, ngeskolot mah hese eta ngaji. Betul. Ngeskolot mah hese. Can urang kanan bentrok jeung neangan nafaqoh. Gawe teh ngaranna betul. Neangan mahisya betul. Pan ibu-ibu ya pernah aya anu datang ke abdi. Aya anu datang ke abdi seorang aki-aki. Assalamualaikum Jang. Waalaikumsalam. Oh, orang Abah. Abah mah si mana? Menghadap ka dieu Jang. Sebab Abah teh rumasa Abah teh hayang curhat ka Ujang. Hayang curhat naon, Mbah? Cik abdi teh hayang curhat dieu. Abah teh hayang ngaji ka Ujang. Sebab rumasa Abah teh kadang-kadang mun ngaji teh sok poho. Da jadi kumaha cik abdi? Ai Abah hayang ngaji naon? Hayang ngaji Quran cenah. Barang cik abdi teh kieu. Turutannya banyak siap? Siap nurutan? Siap. Tapi Abah mah hayang minum heula. Oh, mangga. Minum heula aki-aki teh ya. Alhamdulillah. Barang gitu teh. Turutan Bah. Siratal kumaha cik Abahna? Siratal hitalal ladina tagina. Siratal ladina hitalal tadina. Betul. Ngeus aki-aki mah hese betul. Makana ngaji mah mempeng huntu urang masih kene beres. Mempeng masih muda betul. Eta mah contoh. Maksudnya contoh di mana gambaran lamun ngaji ngeus kolot mah harares. Siap minuhan masjid siap. Siap minuhan majlis ta'lim siap. Alhamdulillahnya punya sakali deui lamun urang hayang salatna ditarima ku Allah urang tiasa ngajauhan anu 10 perkara ieu. Alhamdulillah. Anu kaberapa ayeuna? Anu katujuh. Anu katujuh salatna anu teu ditarima ku Allah wamro'atun shollah bi ghairi khimarin. Hiji awewe anu salat mah salat tapi tilok nutup aurat. Paham? Ayah khimar, ayah jilbab. Lamun khimar mah anu nutupan seputar dada dan bulu. Lamun jilbab mah anu kabeh anu disebut mukena teh ya. Eta sebenarnya jilbab-jilbab teh nu karena itu. Maka lamun awewe salat tanpa tutup-tutup eta salat teh diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Betul. Urang udah sampai ngabiarkeun anak-anak urang teu make tiung, Bu. Komo anak urang parawan. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Ibu mah kieu si prinsipna. Lamun misalkan anak aing dianjangan ku lalaki atau pemuda, leusteung dianjangan asal dibawakeun martabak jeung rokok gentong. Betul. Eta pada akhirna kacang di imah bea, kacang anakna ludes. Tungtungna parabola parawan jebol di heula eta parawan. Betul. Naudzubillahi min. Bu, lamun urang ngabiarkeun anak urang teu make tutup-tutup, tegasna teu make jilbab atau khimar, maka urang kalebetkeun dina pelebanan, kalebetkeun dayus. Terang ibu-ibu dayus man ro'al mungkarot fi ahlihi wal yaskut bahwa dayusun. Ari nu ngaran dayus teh nyaeta jalma anu ngabiarkeun keluargana maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang cicing bae anak urang teu daek make tiung, maka urang termasuk golongan dayus. Hayang asup kana dayus. Naudzubillahi min dari insya anu kabraha? Jadi aing ngadenge pas aing lewat ka dieu cenah eta kiai leutik amat cenah. Mentang-mentang aing leutiknya. Betul. Dan kadang-kadang abdi pernah ceramah kayak di tempat, kemudian abdi jeung supir abdi badak gede. Kadang-kadang ada supir aing keur nyupiran di ceramah mah atuh make peci. Kiai
make sorban kadang-kadang make samping atau pas barang datang kata ceramah anu dicium bolak-balik supir aing majik panitia minggir mang ulah jalan bungkus aing ceramah nage betul pernah oge dengekeun aya carita kieu abdi nek dionang ceramah eta maklum merenungan teh teu wauheun ka abdi tacan pernah ningali pamunta abdi ngan pernah ngadenger rekamanna dina HP pada akhirnya naon pada akhirnya ngobrol jeung abdi 2 jam ngobrol lagi ai barang menang 2 jam teh karek nanya kieu mang ai kiaina mana kiaina mana cenah bungkus aing kiaina tolol cik aing teh kumaha cik aing teh kiaina keur sare keneh ira udangna engke minggu hareup keun jadi jalma leutik aya untungna engke pas tawaf di Mekah orang Arab gede-gede aing leutik jadi aing bisa sulap salib kana papalangkakan orang Arab ngeun caritana beda ngen balik di Mekah teh caritana beda cik orang Arab menjangkung-jangkung nyium hajar aswad sengit cik aing bau delang horeng aing mah salah asup kalau asup kana rokna orang Nigeria naudzubillah ming jangan dilihat kecilnya bu dilihat daripada keilmuannya alhamdulillah lain sombong naik memotivasi ibu-ibu bahwa anak muda pun harus diberikan ruang untuk kita bisa maju bersama-sama betul ulah imah kolot bae nyimaman solok nu aki-aki beda aki-aki untuk tinggal 2 teh ya barang ada teh betul ganti ku pamuda pan pamuda mah semangat keneh hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah ciptana ini tarik minantu alhamdulillah ieu mah aki-aki deui aki-aki deui nu adan aya di abdi mah aya hiji aki-aki anu sok adang eta mah mau diganti-ganti setiap diganti ku pamuda teh eta budak leutik eta mah marah henteu bae nyekek mah pamuda bere ruang betul untuk supaya kita maju menggapai magfirah Allah insya Allah aki-aki adan barang gitu misalkan eueuh sasaha mantos ada teh culak cileuk ka tukang eueuh sasaha barang gitu teh jol mangkumen anu ada namang unus cik mang unus semen eueuh sasaha deui kitu eueuh nus geus beurang ieu men heueuh nus ku aya kitu urang salat berjamaah ieu men siap nus cik mang kumen teh mang unus boga panyakit eungap mang kumen boga panyakit bisul barang gitu eta mang unus ngimaman salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin barang kan rada panjang deh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ngik betul kadang-kadang susuratan deh maklum geus kolot pikun inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar cik mangkumen palai irang geus tanos kita bulak-balik jeung bulak-balik sakali dikun disek kayak tonggongna barang gitu mangkumen ngaluarkeun jurus wiro sableng eta mangkumen nyepak daripada tonggong mang unus modal harita kene nanti beda iming barang gitu teh mangkumen nyokot daripada sebeger cik mangkumen innalillahi wa inna ilaihi rajiun paeh dia men betul siap kita anak muda siap berperan siap memakmurkan masjid siap udah 5 kasurupan tarik ke masjid aya gempa iya datang ke masjid betul pos di kami tak kamari lembur abdi termasuk anu kena banjir bandang
Di Kabupaten Lebak itu sampai 5 kecamatan yang terparah daripada kena banjir bandang, termasuk Lembur Abdi Sajar Timur. Anu leungit nage 21 rumah, yang hancurnya 98 rumah. Eta Lembur Abdi ngen alhamdulillah karena aing marada aya wali-walian gitu nya. Eta cai teh urai mah aing. Paling mah aing mah di luhur gunung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doakannya punya kami sadayana angger kena musibah sing ditabahkeun ka Allah amin. Ya Rabbal. Ayeuna ceritana kieu ya aing curhat. Alhamdulillah di hari pertama sampai 2 bulan lamanya saya pribadi dengan kawan-kawan di aktivis dari mahasiswa, kami bahu membahu untuk meringankan beban daripada korban. Seluruh daripada kecamatan terutama yang terkena banjir bandang kami bantu. Di antaranya kemarin 3 hari saya sebelum ke hari ini saya membangunkan 1 jembatan apung sementara yang menghubungkan 3 kampung, Kampung Sindai, Kampung Sindai dan Kampung Pasir Eri dan Kampung Kaduherang yang ada di Desa Pajagan Kecamatan Sajira. Nah kebetulan itu ketua panitianya saya. Pada akhirnya kami rada kawalahan karena dana anggaran 15 juta untuk 25 meter, ternyata yang menghabiskan daripada 28 meter. Kami kekurangan kayu, intinya kekurangan kayu kira-kira sekitar 1 kubik. 1 kubik kayu merahan di Banten eta sekitar 1.700.000. Eta jambatan enggeus dipasang mengentasan nyambung karena kurang kayu. Makanya aing minta doa jeung dukunganna. Mantos ieu aing nek nyalar ya ka orang dia, mudah-mudahan balik dia menang 1 juta 2 juta gitu. Alhamdulillah. Kalau siap sedekah siap. Siap mengalurkan duit siap. Siap moal koret siap. Tadi gua dibahas bahwa jalma anu koret, jalma anu teu mayar zakat jeung sedekah, salatna teu diterima ku Gusti Allah. Maka siap-siap ngalurkeun duit anu berem, anu bir, minimal anu ulan kencing bae. Ya, kayak intina mah nyuhunkeun doana, mudah-mudahan abdi di mana oge insyaallah aya. Nah, kamari alhamdulillah Amir duka di mana buah, alhamdulillah ngabantu kami untuk meringankan beban. Alhamdulillah ngenduka di mana-mana nama ngen aing mah embung nyaho bisi duitnya menang maling. Naudzubillahimin ngen percaya orang di mah KBG bager insya KBG calon ahli surga amin ya Rabbal. Palingnya ibu-ibu ya sigana potongan neraka ya sigana. Naudzubillahimin lanjut anu terakhir berapa ya ceramah. Alhamdulillah anu kasalapan ngenyekeun salatna anu teu diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta warajulun la tanhahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar. Hiji lalaki anu salat mah salat tapi teu nyegah kana perbuatan mungkar. Salat mah salat maling jalan terus. Paham? Salat mah salat ngadu kotok jalan terus. Salat mah salat ngomongkeun batur jalan. Naudzubillahimin. Salat mah salat korupsi mah jalan. Eta salat nu kalar itu sah lamun rukun jeung syarat salatna cukup tapi teu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Tegasna ganjarana naudzubillahimin. Anu terakhir ngeke ibu-ibu, anu terakhir jalma anu salat da teu diterima ku Gusti Allah nyaeta warajulun wamroatun akala riba. Hiji awewe atau lalaki anu salat mah salat tapi sok ngaleg-gelegan duit bank keliling. Kadenge barokahna rajoban anu sok biasa bank keliling atau bank emok. Terang bank emok eta bank emok dan sok ieu ya anu sok ieu teh ikrarna. Kami bersumpah apabila kami tidak bisa membayar bank emok maka kami akan ngagadekeun utang. Jauhan riba insya sangkan hidup kurang barokah. Alhamdulillah. Jelas bu jelas. Alhamdulillah sigana abdi ieu ceramah leuwih di 2 jam. Biasana mun aing ceramah leuwih di 1 jam eta urusna lembur aa.
Mudah-mudahan dakwah abdi tiasa Allah turunkan rahmat taufik serta hidayah amin. Anu tiasa anu jarang sholat atau anu tidak sholat mudah-mudahan barokah rajaban anu disampaikan ku abdi sing daek minuhan masjid sing daek sholat amin. Anu tos rajin sholatna makin rajin sholatna insya kaharti cik ma abdi ceng lamun sia ceramah di mana bae lamun misalkan jamaah geus ngarti atuh geus ya mani geus kaharti tah cik bapak aing kieu lamun misalkan sia nanya deui kemudian cik jamaahna henteu atuh sia mani geusan bae jeung sia ceramah di hareupeun jalma anu belet-belet betul hampurannya punya siap Kela ulama ka SMP sudah makan SMP sudah makan lamun aing mah SMA sudah makan alhamdulillah ngaburannya punya bilih bisi sameme abdi nutup daripada jalan cerita dakwah abdi bilih ayat terhilapna abdi nyuhunkeun di hampura karena abdi ge al fakir anu penuh daripada kekurangan anu dhaif anu butuh daripada putuah dan saran-saran ti syaikhuna semuanya. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan barokah amin ya rabbal jalan-jalan ka Banten ulah poho mau bedil hapunten ka panitia namun aya berkat asupkeun ka jero mobil alhamdulillah hampurannya punya siap ngahampura siap moal marah moal ngambek moal ambekan tolong mun ibu-ibu ameng ka Banten di Banten aya ngaranna Ranggas Bitung caket ka suku Baduy. Nah di suku Baduy itu nanti ibu-ibu arah ke kecamatan Sajra. Di alun-alun Sajra itu nanti ada rumah 2 tingkat, mobilna 5, motorna 20. Eta imah pacamat. Eta di imah pacamat yang ketulus lulus ngatukang. Oh ka hareup terus nanjak deui belok kiri arah ka keramat Sajra. Engke didinya aya imah anu gedong 2 tingkat. Lawangna loba, pintuna loba, eta ngaranna masjid. Di masjid belok kanan engke didinya teh aya imah gubug, kemudian aya pelang pondok pesantren Miftahul Barokah. Lamun ibu-ibu lewat atau bapak-bapak lewat kemudian ningali pelang Miftahul Barokah, lamun nek lewat mah lewat bae. Mampir maksudnya mampir insya urang nyambung silaturahmi nya insyaallah hapunten bilih aya cariosan anu kirang kurang mernah dina ieu tempat pamugi Allah Subhanahu wa taala ngarahmat urang sadaya amin ya rabbal jalan-jalan geus lah ulah lebah pantun bae buah jeruk, buah kedongdong, buah danggokok, buah salak itulah nama buah-buahan. Hadanya Allah wa iyyakum ala siratal mustaqim atlubu minkum wal afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.